perhiasan jalmi mah eta opat eta nu diangkeun ku agama. Saur Kangjeng Nabi boga perhiasan eta perhiasan teh ulah nepikeun ka leungit. Lamun leungit berarti jelema geus teu bogaeun perhiasan dina awakna. Janten dina salira urang teh gaduhan perhiasan kedah dijaga urang sadayana. Agama hiji akal. Akal urang setiap jalmi gaduh akal. Bakal leungit eta akal yuzilu bil ghadab. Nu ngaleungitkeun kana akal urang teh al ghadab nyaeta ampek. Dua manusia teh gaduh din perhiasan manusia teh. Agama bakal leungit dina diri manusia lamun aya sifat hasud. Tilu manusia teh gaduhan perhiasan hayah ka isin. Ka isin manusia bisa leungit lamun boga sifat qoma. Nu kaopat manusia teh gaduh perhiasan teh amal soleh. Amal soleh manusia teh biasa leungit kulantaran ghibah. Nu akhirna nu biasa ngaleungitkeun teh eta jalmi ku amal-amal anu Allah. Anu asalna urang teh dipasang perhiasan supatos jalmi anu dimulyakeun Gusti Allah. Inna akramakum gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Saena jalmi nu dimulyakeun Gusti Allah teh jalmi nu takwana. Dikeun ka disebatkeun lembeh kieu. Arba'atun jawami bijis bani Adam yuzinuha arba'atu asya. Minas sifatil madmumah dina sifat-sifat anu tercela. Perhiasan anu dina Adam dina bisi bani Adam teh bisa leungit opat perkara. Ammal jawahir al-aqul ad-dinu al-haya wal amal saleh. Nyaeta akal, agama, kaerah jeung amal saleh. Fal ghadabu yuzirul aqla. Ari rasa ampek bisa ngaleungitkeun kana akal. Jadi akal bakal kumaha berfungsi lamun jalmi ngagugu kana kaampek. Wa ari akal teh nurun bil qalbi yaitu bil haqq wal batil. Ari akal teh cahaya anu aya dina hate anu bisa nganyaokeun mana nu bener mana nu batal. Akalna jalmi gaduh akal benten jeung satu makhluk Allah nu sanesna teu gaduhan akal. Benten sareng meri, benten sareng hayang, benten sareng sato jeung sanesna, benten sareng malaikat. Ku Allah dipasihan akal, jalmi mah ku Allah dipasihan akal. Akal eta teh jawahir. Perhiasan anu aya dina diri urang. Akal eta. Dipasihan akal teh fungsina kangge naon? Al farqu bainal haq wal batil. Gaduh akal teh supados biasa ngabentenkeun mana nu bener mana nu salah. Kulantaran urang gaduh akal urang terang mana nu bener mana nu salah. Teu kedah ngaos, kedah ingin angkat ka masjid, teu kedah angkat ka madrasah taklim, teu kedah masantren. Jalmi tos dipasihan bekel ku Allah teh boga akal. Jalmi anu berakal mah pasti biasa ngabentenkeun mana nu sae mana nu awon. Ari maok teh maling teh sae anu atanapi awon. Teu kudu masantren apa. Berarti nu masantren teu masantren oge nu ngaji jeung teu ngaji apaleun. Maling teh doraka awon, dagang teh sae. Judi jeung usaha sae mana? Usaha. Berarti akal teu kudu masantren apaleun judi mah goreng, usaha mah sae. Ngaleueut bajigur jeung ngaleueut arak sae mana? Bajigur gitu. Jadi tos terangeun mana nu sae nu awon teu kedah masantren. Sabab aya akal. Akal urang tiasa ngabentenkeun mana nu sae mana nu awon. Urang teh mayunan jalmi, mayunan sato. Oh mun mayunan sato aya adab-adaban. Jalmi beradab berarti gaduhan akal. Jadi jalmi ngagaduhan akal teh